Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rusiah Elis Marlina bagian ke-14. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Cep mangga ngaleueut sareng naon atuhnya cai teh cai goang indung Sukaesih bari nyimpen cai enteh 2 gelas dina meja. Mun milari nu amis-amisna atuh emak kadinya kapayun. Naha atuh atos bu tong ngarepotkeun sawios da sanes tamu tebih calik-calik bae kadinya tembaro Hendi. Geus nyimpen cai mah indungna Sukaesih digidig mangku budak di ais ku samping kebat geus lalayu sekar tuluy dibawa ulin keluar. Mun kitu teh mah indungna Sukaesih geus ngarti deui ku ayana semah lalaki teh siga nu nganyahokeun kana permaksudan anu jadi anak. Ku ayana indungna Sukaesih keluar teh bari jeung pantona ditutupkeun keur Sukaesih jeung Rohendi asa ngarasa jongjon heureuy silih ciwit tepak toel teu beda siga bolon keur arocon Sukaseri behara budi samalah awahing ku ngarasa jongjon-jongjonna Sukaesih kuat ka dilahun ku Rohendi. Sanes dileueut atuh caina. Nu matak teh keur teu parurun kana cai sih kana naon wae atuh puruna. Nah apalai sate kambing sareng bir cap jangkar tah eta keuna pisan kana tujuan eta teh. Bener ngarah teu mopo nyorang tanjakan jalan anu kacipayung tembaro Hendi bari disusul ku serina Sukaesih meuni nyeleuketeuk geus kitu jep jarempe saurang ge teu kadenge nu cumarita ngan saukur ratugna jajantung masing-masing siga nu manggih kareuwas. Teu lila kadenge Sukaesih nyarita kieu rada ngaharewos. Bergerak. Oke, walau Rohendi anu harita keneh kadenge sora horadeng nyarelek siga nu ditutupkeun. Dina sawatara menit Sukaesih jeung Rohendi meuni jempling teu kadenge sora naon-naon da puguh sasatna mun keur aya dina perahu teh mah keur dibuntang banting ku ombak nepi ka teu beda ti jalma anu keur aya dina pangimpian cicing di sawarga geus poho kana sagala rupa hal. Ceuk rasa eta 2 jalma dina waktu harita asa pada tumanina teu aya karingerang itu ieu naon rupa padahal teu nyaho di pipireun imahna aya 4 jalma keur ngadedempes ngadengekeun anu di jero imah anu teu kungsi lila. Jalma-jalma anu keur ngintip teh ngagegedor kana panto. Buka panto. Buka panto. Buka. Saha? Tanya Sukaesih ngagarewek di jero kamar. Buka. Lain saha-saha cek nu ti luar malik nyentak tarik nakar bari ngagedora panto. Saha sih meuni teu sopan pisan manusia teh tanya Rohendi boga rasa ambek kanu ngagedora panto. Duka atuh kayak cicing wae di dieu tong lungsur. Tembal Sukaesih ngurejat tuluy keluar ti kamar bari buuk kusut tali kutang ngalek-lek sabelah malah teu di baju-baju acan awahing kurusuh. Geus kitu kulutrak Sukaesih ngalaan tulak panto barang brai panto muka si horeng anu ngagedor kana panto teh anggota Hansip tiluan jeung saurang Bapak RT. Gening Pak RT panyanten teh saha bae manggala linggih ceuk Sukaesih bari undur-unduran boga rasa era reuas aya ku ayana kadatangan pangurus daerah. Babakuna mah anu jadi era pikeun Sukaesih dumeh manehna teu make baju sakadar dikutang wungkul bari rajen di samping ge meuni teu matut meuni ngaleleke jaba samping geus kucel kitu ge meunang ngarawel anu dipake pipinding ranjangna. Bari mangkin di aya nya sih tanya Bapak RT bari arunggah dibarengan ku anggota Hansip tiluan. Numawi teu aya Pak RT nuju ka Jakarta parantos aya panginten 5 sasih mah mangga kalabat atuh. Ari bieu aya ase mah saha ka dieu? Eta sumuhun derencangan eta
Pun paman, ulah suka sih nyari tanah agak-agak siga nu kasih mah. Kamana ayeuna jalmana? Tanya seorang anggota Hansip bari rarat-reret ka kamar. Itu nuju di lebat. Coba sina keluar sakedeung. Ko jengkang suka sih asup ka kamar anu maksudna deuk nyalukan Rohendi anu harita keur ngadedempes di jero kamar. Keluar heula sakedap. Aya saha sih? Tanya Rohendi ngaharewos. Itu aya Pak RT. Walor suka sih bari keluar deui ti kamar dituturkeun ku Rohendi anu dibarung ku paromanana mani beureum. Geus kitu ge Rohendi diuk ngarendeng jeung suka sih bari ngabeuberan calanana. Dupi saderek, saha jenengan teh? Tanya Bapak RT bari mencrong kana beungeutna Rohendi. Abdi Rohendi. Cobi ningalian keterangan sakedap. Teu ngabantun Pak. Hilap dirarompok. Dupi panglingihan di mana? Di Jalan Cipaganti nomor 22. Kieu nya anu mawi Bapak dongkap ka dieu teh. Taya sanes wireh tos janten kewajiban Bapak selaku pangurus daerah anu sakedahna ngayakeun penelitian dina kaayaan daerah jeung masyarakatna. Naon maksudna saderek aya di lebat kamar ieu istri, sedengkeun ieu teh dinten teu ge kagungan caroge. Cobi Bapak hoyong terang permaksadan saderek, cuk Bapak RT ngamimitian mariksa Rohendi. Abdi mah teu nanaon Pak, mung seja nganjang bae teu ngalakukeun itu ieu. Ulah sok lukaliku muter lidah. Da anjeun teh di lain-lain oge jiwa pamuda. Lakukeun secara kajantanan. Naon sababna urang aya di dieu? Jeung naon hubunganana antara anjeun jeung Sukaisi? Sedangkeun ieu awewe teh boga salaki. Coba terus terang, cuk seorang anggota Hansip bari panonna mencrong kana beungeut Rohendi. Apunten bae Bapak, rumaos abdi lepat. Mugi persoalan ieu ulah dugi ka diperpanjang. Kalayan abdi moal bade ngajalankeun deui sarupi kieu. Hapunten bae Bapak. Atuh salajengna ieu mah sanes abdi ngahinakeun. Tambi lumayan bae kanggo ngagaleuh-galeuh sesepeun bari ngusi wal ngodok duit tina pesak calana tukang anu gedena 500 perak diasongkeun ka Bapak RT. Naon ta teh? Make jeung ngasongan duit sagala. Deuk nyuap? Deuk nyuap si laing teh ha? Saacana duit si laing ditampanan ku dewek. Tampanan heula deuleu dampalengan aing. Celebet. Ampun Pak. Ampun, Rohendi bari banget na ditungkup ku dampalengeuna dumeh ditampilin ku anggota Hansip menang 2 kali nimpah. Urang ajar sia, nyeun kitu peta make jeung deuk nyogok sagala rupa. Tah ayeuna kieu Nyi Esi, ceuk Bapak RT. Bapak teh terhadap ka Nyi Esi geus cukup mere pertimbangan, cukup mere perhatian, anu hartina geus cukup mere kabijaksanaan, tapi buktina pikeun Nyi Esi geus dak deui nyieun jalan kakiruhan pikeun di ieu daerah kalawan ngajatohkeun pikeun harkat derajat bangsa sorangan khususna keur kaum wanita. Naon sababna Nyi Esi geus wani-wani ngasupkeun hiji lalaki tur Nyi Esi teh boga salaki? Kumaha hukumna sifat jalma anu ngalakukeun jinah atawa ngajinah? Eta teh hiji pelanggaran luar biasa pikeun dina urusan hukum agama jeung dari agama. Alah Pak RT mah teu aya hartosna dipasihan penjelasan oge awewe kitu patut mah. Najan hantem-hanteman dibere nasihat ge moal oleh kitu deui adat kakurung ku iga. Aya paribasa anjing dicarek ngahakan kokotor ge kadawak deui ayeuna mah tong kagok. Awewe dae kitu mah geus gundulan huluna ka dinya. Abring-abring ka jalan bari sakalian jeung lalakina karebekeun kaulekan sina ngarebak. Ceuk hiji awewe tatanggana Sukaisi pipiluan nyarita ku kitu teh mah ngarasa menggemeskeun kana tingkah lakuna Sukaisi anu geus lain sakali 2 kali bae ngayakeun kotorna di daerah eta teh. Bener, mupangkat kitu mah ceuk ini memang jeung sanyana awewe kitu mah kudu diwarah ceuk nu sejenna deui. Kumaha tah hari geus kitu nya sih bohongan geus nista maja utama tah ayeuna mah wayahna bae detik ieu menit ieu jam ieu nya sih kudu nyingkah ti ieu daerah perkara nu jadi salaki
sifat namang kindi eta makeun pertanggungan jawab bapak sok ayeuna mah geura beberes wae kadinya. Apunten wae Pak RT, sinarang kadah aya praosan ari ayeuna pisan abdi kadah kaluar ti ieu tempat mah. Mana waktos atau sonten timbal Sukaisih bari ngageri. Tah bisa nyari ka batur mah make nyebutkeun kudu aya perasaan sagala, sedengkeun jiwa anjeun di mana bogana perasaan terhadap kanu jadi salaki. Ulah rasa maneh salaki keur eueuh, ulah rasa maneh salaki warugana campiol, wayahna sakali kudu nyingkah, tetep kudu nyingkah, ceuk anggota Hansip anu hiji deui. Sumohon Encep mugi ngahapunten bae kana kalepatan pun anak. Sinareng nyuhunkeun waktu sawengi deui ieu mah indungna Sukaisih milu nyambungan. Tong Pak, tong digugu najan nepi ka jebleh oge tetep singkahkeun ayeuna. Babakuna mah sarwana jeung bubuyut bedulna. Batan daek mere nasehat ka anak mah anggur sina dihucuhkeun kanu jalan teu baleg timbal tetanggana mani reang. Geus ayeuna mah buru-buru nya Esih geura beberes. Lain bapanya nu kakejeman, pokona mah dongsokan ti masyarakat jeung deui pikeun bapa teu tanggung jawab di mana aya tindakanana ti masyarakat di dieu. Nyuhunkeun piwelasna wae atuh Pak, mugi sawengi ieu mah. Teu bisa Pak RT. Ayo ayeuna keluar. Lamun teu keluar waktu ieu jang jadi benturan ku gobrogna. Ceuk tatanggana ngeukehan yen Sukaisih kudu kaluar harita. Keun bae Nyai, hayu bae urang beberes. Keun da boga ieu sirurukaneun bibi maneh di deukeut Taman Senang. Tembal indungna anu harita keneh Sukaisih jeung indungna bale beres anu teu kungsi satengah jam. Barang-barangna geus dikaluar-luarkeun samalah Sukaisih nyelukan tukang beca aya kana opatanana. Ayo barudal. Kalaluar barudak. Ceuk Bapak RT nyingkahkeun rakyat-rakyat anu ngagarimbung di buruan. Babakuna pisan mah barudak meuni pegelek-gelek alah batan nempo lalajoaneun. Orse nok resut diusir euy. Orse nok kursit diusir euy. Barudak manerea ngaharaukan Sukaisih jeung indungna anu harita geus terumpak beca maksudeg parindah. Atuhnya kitu deui pikeun rohandi harita keneh ge tuluy dibawa ku anggota Hansip ka kantor keamanan pikeun diayakeun pamariksaan kulantaran manehna waktu kadinya teu mawa keterangan acan. Tunda kaayaan Sukaisih anu geus pindah ti daerah tadi anu ceuk beja mah pindahna teh ka Taman Senang tayalian akibat pindahna teh tina jalan nyieun hiji hal pelanggaran ka rumah tanggaan. Malah pikeun Sukaisih pindahna ka daerah anu ayeuna teh asa beuki nambahan teu gejeg kulantaran eukeur mah boga tapak daek dagang diri katambah-tambah boga tempat nampo pisan jeung patempatan wanita-wanita pe. Nurutkeun ku perhitungan salakina Sukaisih ketelah kindi luntana ka daerah Jakarta anu ceuk maksud dirina deuk ngadon usaha pikeun makayakeun anak jeung pamajikanana teh geus nincak kana 6 bulan ka 7 bulan ayeuna can balik keneh bae. Ku ayana ngamplang teh pikeun kindi lain ku manggih kasenangan atawa poho ka anak pamajikan ngan awahing ku pinanggih jeung katunggaraan kaserang panyakit. Anu akhirna kindi terpaksa balik deui ka Bandung kituna teh jeung kaayaan warugana asa beuki ruksa. Punten Bi Damang, kindi kanu boga warung sangu nyarita anu harita manehna kakara datang pisan ti Jakarta. La ilaha illallah. Itu jang kindi bagea teuing jang. Kunaon eta awak meuni jadi ruksa kitu? Tembal nu boga warung sangu mani siga nu kaget. Anu mawi Bi ku ayana abdi ka Jakarta teh maksad mah bade seja usaha namung dongkap ka ditu nembe ge 2 minggu abdi kuli janten kuli laden kabujang namru kaserang deui panyakit kengeng 5 sasih mah ngadon ngayak-yak di imah batur salajengna kumargi anu gaduh bumina gawe sindir sampir bae atuh kapaksa abdi ngadon rungkak ringkuk di emper-emper toko
atuh ayeuna tiasa abi wangsul teh abahing kumaksakeun kitu ge ngiring kana gorobag kareta api. Walar kindi sorana teh meuni haros-hosna keur dibarungku renghapna dada anu siga boga panyakit eungap. Karunya teuing jang kindi yap ka jero heula. Mangga bi walar kindi bari asup ka warung geus kitu gek diuk gigireun nu boga warung. Dupi emang angkat ka mana bi? Nu matak emang teh di lembur da nyaeta boga pakaya satalapok keong eueuh nu ngurus deuk dahar jang kindi. Moal bi teu acan mirasa barang teda bade nyunkeun cai haneut we sakedik mah. Kon jang kindi sing sabar bae ceuk nu boga warung bari ngasongkeun cai teh panas. Ari jang kindi ka imah heula henteu bi teras wae ka dieu. Na geus manggih beja kitu perkara Nyi Esi. Eta ge nguping bi, nguping nama ti jang lili. Wartos nama tina urusan kitu-kitu cenah. Kajeun ari geus aya beja onaman da nya kitu geuning laku lampahna Nyi Esi teh. Teu boleh kitu jeung kitu bae tiba heula. Beja nama pindahna teh ka deukeut Taman Senang ka bibina. Na boga baraya Nyi Esi di dinya na teh. Mohon panginten da teu acan terang abdi mah bi. Cek ibi mah jang kindi geus bae awewe kitu mah piceun. Najan dipihukum ge teu aya hartina. Kuriak jadi matak nambahan panyakit keur ka diri urang. Duka atuh bi nyarupina kana kitu ari tos gaduh pikeun syaratna mah. Mung kanggo abdi mah ayeuna ge moal wara nepungan bade ka ditu bae ka Cijerah. Ka Cijerah ka saha? Na boga baraya kitu di Cijerah teh. Kentenan bae aya mah bi. Nyata wargina mah kasepuhna patilasan abdi nu kapungkur urang Garut. Nu kapungkur urang Garut keneh jenenganna mah Kang Ahmad, istrina Ceu Eti, Ceu Iti. Kitu ge eta manawi araya keneh di dinya. Kutan eta geus nyaho patempatanana. Parantos kapungkur mah. Syukur atuh ari aya jug-jugan mah. Pokona ulah datang ka ditu nepi ka talag tolog deui ari geus nyaho mah. Pe ku ibi didoakeun awak sing buru-buru sehat deui kawasa sari. Kalawan ibi kudu dihampura rumah sasok huak hao ka jang kindi. Jeung deui lamun geus sehat bener mah ulah pleng-plengan teu ka dieu. Jol datang saminggu sakali mah. Tong boga rasa asa-asa sagala rupa. Tangtos bae bi abdi ge moal dugi kahilap atuh sawangsulna abdi kedah dihapunten ku ibi rumaos ti kapungkur tukang nyesahkeun ibi. Sami-sami jang kindi urang silih hampura kalawan keur ibi mah teu geuneuk maleukmeuk atoh wae nu aya asa boga anak. Uler nu boga warung. Mohon bi eta mah kitu wae abdi teh bade permio seja bade ka Cijerah teh bilih ka Bujang Sonten. Nya pek atuh jang kindi omat lamun geus jag-jag pisan nepi ka teu ka dieu. Sing mindeng bae tong boga rasa itu ieu jeung ibi mah. Anggap kolot sorangan tah bawa ka dinya goreng tahu keur sajoleun di ditu ari moal dahar heula mah. Sawios atuh bi mending ngarepotkeun pisan. Lain ngarepotkeun jang. Bawa ka ditu pamali ulah sok nampik pangasih. Atuh nuhun atuh bi ditampi ku abdi. Sawangsulna jang kindi waler nu boga warung. Geus kitu mah leos kindi indit lempang namani siga nu rumanggieng daha puguh sasatna tas hudang gering. Mun hade ditilik-tilik tina kaayaan warugana kindi matak pikawatireun pisan teu beda ti jalma tukang jajaluk. Awak rang kebong pake meuni kuleuheuk jaba disenal capit geus aplek-aplekan bari leungeun sabelah ngajingjing gembolan samping sarung geus belel. Dek nepungan heula budak wae ayeuna mah hayang papanggih geus heubeul naker. Keun gampang ka Cijerah mah da geus nyaho ieu. Geurentes hate kindi bari sajeroning lempang teh teu boleh rarat-reret samalah hareupeun bioskop Taman Senang mah make ngarandeg heula. Palebah mana di Taman Senangna awewe teh. Kindi ngagareuyeum nyarita sorangan bari ngajanteng hareupeun tukang cikopi. Keur kitu katingali aya hiji awewe
tengah tubuh balanya di warung bari ngais budak. Siga-siga mitoha anu keur barang beli di warung teh bari lempang nyamperkeun ka eta awewe barang geus deukeut kabenaran anu disangka mitohana teh ngalieu ka tukang. Har geuning jangkin di na iraha ti Jakarta. Nembe pisan puguh mah nembe teh ka ditu heula mung aya wartosna ngaralih tembal kindi bari ngusapan sirah budak anu keur diais ku ninina. Nya geus aya we meureun 3 poe mah. Hayu atuh ka imah. Ular mitohana bari ngaleos dituturkeun ku kindi ngajugjug ka tempat panyewaanana anu ayeuna. Keletrek mitohana muka kunci panto kalacat arunggah. Ari Esi kamana mak? Biasa we keur balang siar Esih mah nyiar sahuap sakopeun. Kumaha bejana jangkin di usaha di Jakarta teh? Numawi mak abi dongkap nembe 2 minggu. Kalayan nembe prak pisan kuli kabujang nomro kenging 5 sasi rungka rengkol li batur dugi ka teu tiasa usaha deui. Ih diwalah-walah pinanggih jeung kasenangan kalah ngaringkuk ka teu ari make los-los ka Jakarta sagala nyana-nyana deuk ngadon nomro mah geus bae di dieu teu aya bedana sarua jeung moro jula ngaleupaskeun pesing ari kitu mah. Jadi naha lamun si Nyai cicingeun moal henteu budak ge hamo kaparaban mangkaning boga budak sakitu rebogna. Nyata atuh mah satadina mah sugan sareng sugan dumeh usaha di dieu keur tiiseun. Keur kitu gulutrak Sukaesih datang katinggalina ku kindi mani gindingna keur pakena asa beuki ningkah batanti heula make jeung di kacamata sagala leungeun sabelah ngajingjing tas kulit leutik. Gening aya urang Jakarta tate meni asa tumaninah nakar nepi ka pengles teu aya kabar-kabarna acan. Sukaesih bari ngareret ka salakina anu keur diuk dina balik panto bari nangkep tuur. Nyata sih ku ayana akang ngampleng teh lain ku teu ingat atawa ngadon ngeunah-ngeunah di Jakarta teh ngan nya kitu datang ka ditu ge ngadon mapag kala sarua jeung nu titirah ngadon kanceuh. Memang mungguh batin mah kacida ingatna kanu jadi anak jeung pamajikan teh bisa balik deui ge pirang-pirang bagja. Teu aya hartina ari sakadar ingat wungkul mah keur nanahawan da lain butuh ku ingatna butuh sotenan ku barang kirimna. Jadi naha lamun dipake andelan geus henteu matak paeh langlayeuskeun. Ceuk Sukaesih bari asup ka kamar nyimpen jingjingan anu teu kungsi lila geus norojol deui kaluar gek diuk dina kursi bari nyusuhan budak. Nu matak sing meurih priatna maneh hirup teh batan kitu gableg bapa taya kaguamna. Ayeuna mah kieu wae atuh Kang Kindi itung-itung segah prak deuk di mana di meuni ge ayeuna mah ulah jadi halangan sugan kudu disareatan heula hirup urang teh ulah kieu wae sapapanjangna. Perkara budak keentong jadi pikiran pokona mah sing aya milikna bral deuk ka ditu deuk ka dieu oge didoakeun ku Esih. Kitu sotenan Esih mah karunya ka Kang Kindi bisi ngarasa seunggah nyang hareupan hirup rumah tangga dina zaman kiwari. Dina perkara kahareupna kitu aya wae kagenahan deui urang ngahiji teu aya wae urang jadi pondok jodoh panjang baraya. Soal Kang Kindi upamana jaganing geto boga niat hayang tuluy pegat jeung Esih syukur henteu wae teu aya halanganana. Kitu carita anana Sukaesih terhadap salakina anu ku waktu harita dina sajero 5 menit mah Kindi teu waka-waka nyarita anggur melenguk teu beda ti buuk menang mabuk mun geus teh mah ngadenge kekecapanana Sukaesih batin Kindi asa direrejet ceuli asa pating jelengeng anu satuluyna Kindi anggur ngalamun. Nuhun Gusti jisim abdi nampi ganjaran hirup pinuh ku kanyerian teu suda tina lara balangsa abong kena geus jadi basa milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala papasten gaduh yang manon makhluk darma lumampah kieu nyatana tulis sendiri badan ngarandapan lara hate rajet asa diwawejet asa dijejewet ngaraga raga asa dicacag di walang-walang
kayak kieu mah terpaksa kudu paturai, teu sangka Sukaesih bakal tega. Maksa mirusa diri lalaki kudu nyingkah anu saolah-olah diri aing ditalipak. Sakituna deui taya halanganana ari keukeuh jeung keukeuh kudu nyingkah mah ditarima lahir batin dunya akhirat. Kitu gerantes dina lamunan kindi anu cek rasana raga asa pasiksak, dipikir-pikir asa beuki nambahan digerihan ku hinis anu tungtungna kindi ngojengkang nyamperkeun budak anu keur disusuan ku indungna. Ujang teh ku bapa didoakeun berang peuting sing mulus rahayu berkah salamet, sing panjang umur kalawan sing gede harkat darajat. Wayahna ku bapa ditinggalkeun sing sabar sing soleh. Ceuk kindi sirah budak diusapan bari cimata cari nakdak ngarasa nyeri kudua ku tilu. Waktosna kabujeng see pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.